Urang lajengkeun deui maca novel Muhammad Amri Burak Siluman nu terbitkeun ku CV Pusaka Sunda jeung PN Balai Pustaka tahun 1866 cetakan kadua. Nu kadenge ku kuring mah aya bedana jeung pamanggi Mang Uham, cek Arta. Lebah mana bedana? Kieu tapi nya eta beja ieu teh, cek Arta. Tempat munjungna ditiris, ku kuncen dianteur bus kana liang cara sumur, gerewong ka handap. Liangna oge nya sarua jeung sumur urang, sakurelingna batu. Teteceanana oge sengked tina batu. Nepi ka handap, blang caang biasa di kieuna, urang bus ka lembur. Pager, cukang, tihang dora jelma, cara nu dicaritakeun ku Mang Uham. Tatapakan imah kabeh jelma bae. Urang dideheuskeun ka ratu di dinya. Kunu didongengkeun henteu dicaritakeun hateupna talahap jalma. Matak garila imah Raja Mang Uham mah, ih, cek Arta. Si, gebes Mang Uham. Teu boga raja kitu dewek mah. Ih, apaan eta nu didongengkeun bieu ku Mang, tempas Arta. Enggeus entong diguar-guar deui nu tadi mah sebel. Wirjan ngilu nempas. Tah, ngadeheus we urang teh ka ratu. Arta nuluykeun deui caritana. Di dinya dipariksa naon maksud. Galantang kuncen mangjawabkeun urang nyaeta bisi salahpok. Ratu nyanggupan baris nyauran kudunya barana tapi menta pameulina. Kalapasa manggar cenah. Atawa kalapasa anu hulu sarua jeung bimbilangan jambe sarupih. Caosna satahun hiji atawa 2 tahun hiji. 3 tahun hiji kumaha pasanggupan urang. Anu bisa ngawadal satahun hiji kacida tereh beungharna teh. Pasini geus jadi sor urang disuguhan dahar make angeun lauk. Dina rek nyeubeukkeun nya saperti tadi deui carita Mang Uham teh. Bukur angeun aya nu sigaleungeun atawa suku anak urang kudu ambay dihakan. Ih, nabeut eueuh nu sahijieun ngan matak sebel wae, cek Wirja bari jubras jebris. Atuh dah hayang beunghar ngahiji jeung jurig mah nya kudu dulu dengahakan anak, pamajikan, dulur, indung, mana we nu pangheulana dibikeun eta nu dihakan teh, cek Arta. Ih, kabina-bina atuh eta mata. Di mana teuing atuh nu ngopet disebut jelma hade? Arta balik nanya. Tuluy manehna nuluykeun deui caritana. Geus beres dadaharan pok dipapatahan peta-petana di imah. Maitkeun janji. Datang ka imahna si nu munjung nyampak geus ngaruang mayit. Tepung tahun kudu ngeusian wadal. Tara ujug-ujug ngawadalkeun barayana nu landes tapi bujangna. Ieu mah da puguh jalma teu nyaho dina naon. Nya nurut saomong dunungan. Teu nyaho direjokeun. Lamun aya nu ngagerowan ngaran dunungan kudu ditembalan ku si badega teh. Asal nyebut ieu geus cukup. Isukna bujang teh geus jadi mayit. Baheula bejana di Bandung aya nu beunghar. Nya kitu tara awet bujang. Saban taun kudu aya wae bujangna nu paeh saurang. Babakuna bujang kekasih nu sok dibawa sarasia. Barang geus mindeng tara aya nu daek diasih. Jeung dina peutingan ngawadalkeun ngaraulah ka ciri sok raramean. Nu babantu di harewasan sina nembalan nu ngagerowan kanu boga hajat. Nembalanana cukup menyebutkeun ieu di dieu. Kanyahoan deui eta mangkeluk teh sok ngawadalkeun nu babantu waktu raramean. Tah atuh ari raramean nyaan lain rek piwadaleun eueuh nu daek dihiras. Rek muruhkeun sarieun jelema teh.
minantuna ge geus beak sababaraha hiji. Aya wae nu mangarti budak ngora rupana basajan daek bubujang di dinya. Malah geus dibibita rek dipulung minantu sagala. Mangkaning nu rek dibikin ku manehna teh randa ngora geulis ku kolotna pang diwawaina. Gancangna jadi dikawinkeun teh. Ger pesta rame nu mabantu loba da gede buruhna. Turug-turug nyaraho moal dijual. Da keur sok ngawadalkeun minantu. Ka panganten pada ngaharewosan. Kade cenah. Panganten senang-senang bae, suka seuri. Tengah peuting manehna geus dienggon. Diuk dina alketip yang hareupan cikopi melenyun udud surutu. Pamajikanana panganten awewe keur ngalaanan papakeanana. Bangsa emas inten sup-sup kana laci perak segede-gede peti surutu. Telila gero-gero ti luar sada ngageroan kanu beunghar teh disebut ngaranna. Ceuk nyi panganten. Kang, sada nu ngagero-gero ka Abah? Jawab salakina bari nyarebungkeun haseup surutu. Enya, keun urang tuduhkeun. Manehna nempok ka jandela. Itu dihareup, keur nyang hareupan tatamu. Telila gero nu careurik guyur, nu boga hajat paeh ngadadak. Keur diuk dinu korsi lenggak teu usik deui. Mang Uham mairan. Nya euy, dewek ge ngadenge beja bangsa eta. Urang gunung bohong, nu beunghar deui. Dina peutingna ngawadal, indit kaondangan nayuban. Memeh indit nyarita ka bujangna, bisi ayana nu ngagerowan, kumanehna cenah kudu ditembalan heug. Tengah peuting, keur meujeuhna simpe ka imahna aya nu datang. Nya ngagero-gero ngahayukeun. Bujang poho kana papatah dunungan, nembalan bari lulungu. Di ditu di Cijagra keur nayuban. Rasa maneh geus asak papatah teu aya karingrang sinu beunghar teh. Dina pasamuan gumbira pisan. Waktu bujangna nuduhkeun manehna keur ngengklak ngigel. Ujug-ujug kulapes leungeunna. Gedebug labuh ngajoprak. Diborok ku nu dareukeut geus eueuh nyawaan. Poe eta isuk-isuk bejana kapanggih ku kawawuhanana lebah palimanan tumpak kuda welang kawetankeun teu nanya. Teu ngajak ngomong ngan ukur seuri cenah. Loba carita bangsa kitu teh. Tapi ari kaayaan di pamunjungan mah kakarang ngadenge ayeuna, cek Wirja. Aya deui urang Padalarang cenah papanggih jeung tukang samak, arta nuluykeun carita. Kawawuhanana nu kaitung loma oge lebah Jatiwangi. Neuleuh kawawuhanana keur ngajemprak sila yang hareupan daganganana nu beunghar eureun, pok nyarita sanggeus ngabagiakeun. Adi, akang talatah hayang diperlukeun ka ambokna. Poma ulah henteu. Mun bisa mah isukan teh sebrut bae ka itu ka lembur akang. Tepungan embokna bejakeun sosi geledeg dina bongbok panto enggon belah katuhu. Handapeun parako aya duit teuneun akang teu nyaho sabaraha poho deui. Cokot kitu. Duitna kop duakeun jeung Adi. Surat tanda tangan sawah ti Haji Jamhuri acan katampa. Pentak ka lurah kitu. Omat ulah henteu. Rek indit akang teh teu kaburu nyarita, rusuh. Geus ngomong kitu, celak kana kuda, bertek ditorolongkeun teu ngadago jawaban. Tukang samak isukna indit milu jeung roda barang nu rek ka Bandung. Dagangan manehna dipercayakeun ka sobatna jeung ka pananggunga. Ti Jatiwangi nepi ka Padalarang di jalan mondok 3 peuting. Sangkilang ti ranca ekek mah kana kareta api. Jol ka imah nu dijugjug bada magrib. Kaget bet keribut-ribut siga nu rek hajat. Nanyakeun ka nu aya di dinya. Hajat tiluna nu boga imah. Manehna ngagebeg. Naha ongkoh papanggih di Jatiwangi. Ari di imahna kebajakeun paeh. Kebeneran gok jeung nu wawuh. Tuluy ngenta dibejakeun ka nu boga imah.
Da lain jelema anyar pinanggih teh ya ku pribumi di aku dibagiakeun di bejaan kapapatenan. Puguhnya eta mbok cek tukang samak pang nakuring ka dieu teh akang ke adik cek pribumi. Mbok rea urusin ke geus reres nuratib nyarita bisi kesel mah ka itu atuh milu ngariung berkahan akang nanya. Mangga jawab Kisema. Kira-kira pukul 8 geus rengse. Kisema geus sila di tepas tukang heug disampeurkeun ku pribumi. Aya picaritaeun ka embok cenah. Walon Sema hareugeun kuring tembok jeung akang papanggih di Jatiwangi di dieu guyur ka papatenan. Ulah tarik teuing nyaritana. Geus kitu kumaha? Cek pribumi. Sema ngajawab deui. Ginding akang teh numpak kuda belang. Belang beureum asana kudana teh dirasukan hideung, diiringkeun kuduaan di baraju hideung make iket wulung. Malah ka kuring aya talatahna supaya ditepikeun ka embok. Naon talatahna? Cek pribumi. Semah ngawajawab deui. Taeun embok. Sosi geledeg saur akang aya dina bongbok panto geusan beulah katuhu. Alah ieu tacan inget-inget acan kadinya cek pribumi. Teu sawios jawab Semah. Ngan cek akang kitu. Kaduana surat tanda tangan ti Haji Jamhuri ku embok kudu dicandak ka lurah. La ilah panyana teh geus beres teu aya deui talatahna. Semah cek Semah. Aya ngan rada era rek nepikeunana da eta mah make implik-implikna. Pribumi ngesot diukna rada ngadeuketan. Pek bae adi, ulah asa-asa mun pembarudak moal ngadengikeun. Cek Semah. Dina handapeun parako aya artos duka sabaraha. Ku embok kudu dicandak. Ari implik-implikna mah lah tawarat balaka bisa dipajarkeun. Ah kumaha we? Cek pribumi. Kajen kieu amanat kudu ditepikeun bisi ditagih ku alip katanyaan ku dewata. Ari kitu mah onaman mangga tapi embok ulah nyangka awon ka kuring. Cek Semah. Cek pribumi. Artos nu dihandapeun para kotea saur akang kudu diduakeun jeung kuring. Ah heug teuing embok oge geus cop dina hate rek kitu rek diduakeun bae. Dasar wajeng timu ngan pepeujeuh ieu nu dicaritakeun ulah rek betus kanulian isuk atawa pageto parako urang dungkar duitna urang parokeun. Dibuktikeun teh nya kabeh. Tukang samak diandeg nepi ka tujuhna di dinya. Balikna ngagembol duit aya ratusna perak. Cek Wirja. Tah lamun jadi tukang mawa talatah bangsa nu bieu mah resepnya tak batur nu munjungna urang nu milu untungna. Ih cek Arta. Apan Mang Uham kamari mah kawiwirangan aya nu nyarekan. Kuwu cenah nu nyarekan teh. Nya kuwu nya Mang. Mang Uham ukur jempe tenembalan. Jongjon we ngajogo di harudum ku sarung. Itu ngalalap kalepasan repeh teh. Keun bae karunya tunduheun cek Wirja. Nah kunaon dicarekan? Kieu Mang Uham teh keur jongjon we ngarekuk nanggung buah ti tomo lebah warung peti. Papapag jeung balon. Kudana 2 belang nu tumpakna ka tembong baju hideung. Ari Mang Uham cag tanggungan tuluy ngeureunkeun kahar. Kimas moal talatah kanu aya di lembur nu numpak kahar rungah ringe. Talatah naon? Bisi we cek Mang Uham. Kawantu moal mulih deui lain. Cek tumpak kahar. Nah hamajar moal balik deui. Mang Uham nembalan. Sanes geus nepi kana janji kudu ka itu ka polotot teh. Nu tumpak kahar bari nunjuk-nunjuk ka Mang Uham nyarekan. Padahal eta make kuda belang aing disangka rek balik ka pamunjungan cenah tungtungna. Mang Uham balham belehem.
menta dihampura tuluy ngengkeg deui nanggung buah. Tadina Mang Uham teh sisuganan untung cara tukang samak teh ya. Ayeuna oge teu kaop Mang Uham mah lamun panggih jeung kuda belang sok ngajanteng ngawaskeun sakedeung. Cekap sakitu heula fragmen tina Burak Siluman karyana Muhammad Amri anu mimiti medal tahun 32. Engke sarswaktos urang lajengkeun deui kanu bag-baga nyupang atawa ngetek.